hirup aing sangsara teuing. Minta saran heula kasih Uyut. Assalamualaikum. Uyut. Uyut. Waalaikumsalam. Mangga ka jero. Yok ka jero. Mangga Uyut. Kumaha damang Uyut? Alhamdulillah damang. Nek. Wow. Nek, macai kopi jeung si Juned. Mangga sakedap Uyut. Aduh, babalongan. Ajang Juned, mangga kopina dileueut. Muhun Nek. Kumaha damang? Alhamdulillah damang, nek ge mangga dileueut cai kopina Jang Juned. Atuh Nek, ditampi. Anjir, dasar nini kopi ge babalongan. Aduh. Ieu teh mani rareuwas. Jang Juned teh tara-tara ti sasari na aya naon? Kieu Uyut, pangna datang Juned ka dieu teh ek minta saran. Ek minta saran naon, Juned? Hayang kawin. Ih, Uyut mah sok banyol. Kieu pugu kahirupan Juned teh sangsara teuing akibat corona. Saha ka kota macet, di lembur nganggur. Eueuh nu nita-nita acan gawe teh. Sakepeng mah lieur Juned teh, Uyut. Kudu kumaha atuh Uyut, Juned teh. Ayeuna mah kieu wae. Saran ti Uyut mah. Juned jalankeun wae hirup segara teh. Dan kege corona mah leungit ieu. Ngan Uyut mah teu bisa mastikeun. Nganyao iraha angin Gusti nu kawasan nu apal mah. Ayeuna mah sing tawakal wae ka Gusti. Kur nyengcelena sirah eta kopiah teh. Kudu bareng jeung ibadah, ameh tenang hate Jang Juned. Hatur nuhun Uyut kana sarana. Ayeuna Juned ek mulang heula. Sok atuh ek mulang mah. Mangga Uyut. Juned, kalau nangguan sakedeuk. Naon Nek? Iya bawa beas, lumayan setik oge. Nuhun Nek. Mohon sami-sami Juned. Assalamualaikum Yut. Nek.